Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca teks argumentasi bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu can subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hideuk paham jeung bisa nyaritakeun deui teks argumentasi sederhana tentang selalu berhemat energi. Anu kahiji, maca teks argumentasi. Anu judulna perluna ngahemat energi. Dina zaman kuari, listrik mangrupa pangabutuh pokok. Sagala kagiatan dilakukeun ku unggal jalma loba nu ngagunakeun listrik. Conto nu ngagunakeun listrik nyaeta nyangu, ngagosok, ngahurungkeun sanyo, ngecas HP, nonton TV, jeung alat elektronik liana. Sagala kagiatan nu ngagunakeun listrik tangtu teu leupas jeung biaya nu dikaluarkeun. Mingkin loba ngagunakeun listrik, mingkin mahal biayana. Perlunya menghemat energi. Di zaman sekarang, listrik merupakan kebutuhan pokok. Segala kegiatan dilakukan setiap orang banyak menggunakan listrik. Contohnya yang menggunakan listrik yaitu masak, menggosok, menyalakan sanyo, ngecas HP, nonton TV, dan alat elektronik yang lainnya. Segala kegiatan itu menggunakan listrik, tentunya tidak lepas dari biaya yang dikeluarkan. Semakin banyak menggunakan listrik, maka semakin mahal biayanya. Ari carana mayar listrik aya nu bulanan naur ka PLN, aya oge nu make pulsa token. Tapi nu loba dipake ku ari mah nyaeta nu make pulsa lantaran leuwih praktis mayarna. Supaya mayar listrikna teu eungap teuing, urang kudu bisa ngahemat. Mun dek sare lampu nu teu perlu kudu dipareuman, TV mun teu ditongton oge kudu dipareuman. Dispenser pake saperluna, sakirana nyeuseuh mampu keneh ku leungeun mah ulah make mesin cuci. Ku kituna hayu urang babarengan dina ngahemat listrik. Sabab mingkin loba listrik nu dipake, mingkin eungap deui biayana nu dikaluarkeun. Katambah bisa ngurangan beban nagara dina ngokolakeun listrik. Anu kadua mika harti kecap. Sanyo hartina kompa air, naur hartina mayar, PLN hartina perusahaan listrik negara, token hartina kode pulsa, praktis hartina gampang, eungap hartina berat, ngokolahkeun hartina ngurusan. Anu salajengna katilu maham eusi bacaan. Jawab pananya dihandap. Anu kahiji, listrik kaasup pangabutuh naon. Anu kadua, sebutkeun naon bae parabot nu ngagunakeun listrik. Anu katilu, kunaon masyarakat leuwih milih make listrik pulsa. Anu kaopat, kumaha hubungan antara make listrik jeung biaya. Anu kalima, pausaha naon nu ngokolakeun listrik. Anu kagenep, kumaha bae cara ngahemat listrik. Anu katujuh, ceuk maneh kumaha lamun eueuh listrik dina zaman kuari. Wilujeng ngerjakeun. Anu salajengna nyaeta kacindekan atanapi kasimpulan.
Bacaan di luhur kaasup kana karangan argumentasi sabab ngayakinkeun atawa mangaruhan kanu maca kana hiji soalan nu aya. Ilahar nama karangan argumentasi eusina ditungtungan ku pangajak. Bacaan perluna ngahemat energi, ditulis jang ngingetan ka masyarakat ngeunaan pentingna listrik. Kusabab kitu masyarakat perlu dibere nyaho cara-cara ngahemat listrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya manfaatna. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.